Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dangu mana orang lajengkeun deui ieu carios. Dina judul dina carios nyaeta Rukmini Nagihpati. Dina bagian anu katilu. Mudah-mudahan sing aya manfaat ka urang sadayana kapala wargi kaum dangu. Mangga ulah hilap subscribe na. Atur nuhun wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-3. Sakumaha nu kauninga para wargi dongeng parantos dugi kanalika Mang Musa nuju ditanya ku Mbah Sasmita. Kumaha Sasmita cenah para wargi. Mangga urang teraskeun. Atuh harita teh nuju di Pundu Tulung sangka nadingakeun pardinya mangga urang teraskeun. Oh, naon deui nu anger teh? Perkawis eta sun nu biasa ku ama dipasikeun we tiap sasi sun gitu. Musa alangah elengeh si ganu kapi asem. Si borokokok sia. Perkara eta mah montong make dicaritakeun nya beres we ilaing mah. Ae heuh kieu euy. Kulantaran ilaing kasebut bade gadewek nu sakia. Nu tuhu kana parentah tinu jadi dunungan kata mah ilaing rajin kana barang gawe. Henteu kungsi dititah. Ku dasar kitu dewek mercayakeun sagemblengna ka ilaing. Omat ti sasarat ayeuna ka hareup kudu bisa nalingakeun si Pardi. Sun, kedah nalingakeun jeung Pardi sun? Heeh, si Pardi anak dewek. Sun layeng kumaha? Lamun si Pardi turun ti imah talingakeun ku ilaing, ka mana jingna? Bisi nganyang deui ka si aki-aki congcorang murus, heuh sasidarta babakuna mah. Sabab dipikir tilik, dipikir beuki kaki pikir dirasa beuki karasa. Digamarkeun ku rasa batin dewek. Geus moal henteu anak dewek bakal digerjut lamun seung kajodokeun ka anakna Sidarta. Dewek mah lain heureui euy Musa. Lamun si Pardi keukeuh peuteukeuh hayang boga pamajikan ka anakna Sidarta, dewek kajeun lapur anak tibatan harta bana dewek digerjut ku si walak. Pek si Pardi kawin ka anak Sidarta, nganya kitu dewek kajeun lapur anak sasiji. Pasasmita asa katalo nyurangan omongan make luas ngedalkeun lapur anak sasiki sagala. Henteu satuju boga minantu ka Nyi Rukmini. Duh, ulah rugi ka kitu ama sun jalaran saya awon ge jang Pardi teh pan putra ama sun. Heuh anak dewek. Tapi lamun manehna bener bager tur nurut ka dewek, ari teu nurut mah bari mandangul bahula masing nepi ka kumaha ge dilapurkeun ku dewek mah. Lain heureuy dewek mah euy. Sudah kunaon atuh margina henteu sapuk sareng bajang Pardi palaika putrana Mang Darta teh mama? Musa wani tumanya. Lah, dewek mah izin we ka si Darta. Samalah diarep-arep hayang aya pasal ti manehna. Moal asa-asa ku dewek direrejet igana. Digebrek bangusna tuman. Lain heureuy dewek mah euy. Tong boroning jeung hareupan pantar Sidarta sahulu. Najan setengah losin sadu mungkuk haram dempak dewek kudu muringis. Malah lamun lain parang paamprok di jalan Pasampangan jeung babalak Sidarta, tong asa-asa dupa ku ilaing. Di mana manehna buka mata gebrek cungurna ku ilaing. Moal bisa unggah peta ku ilaing gatuh. Eta geuning buktina ceuk ilaing. Diancam kitu ge ngabige teu bisa nema. Anu matak pecakan ku ilaing. Di mana paamprok dubak cenah manehna ngageruan muridna dewek nu baris ngahamidanana.
kumaha bumi anjeunna digebrek ku abdi lajeng malikan ka abdi sun ngagebrok kitu. Lamun manehna malikan rek ngagebrok ka lain kentak lain ngalegot dina gerak sero nyusup di mana itu nyolonton kentak kirim tenggelan kepang kencahuluna ketenggelan kepang hancahuluna geus nyuksruk susu tepus dina gerakan lingis nimris teh geura moal terus ngahonyon we bijil apu si bedul teh Pasasmita meni asareus aing pinter teu deungeun. Sumuhun. Nah make seuri sia. Usan suku kitu anu munyi aya kurupi-rupi we gerakan sila teh mah aduh. Hebat wantun boncenang subana ge mah. Ngangge aya gerakannya sero nyusup, gerak timris lingis, gerak pejin luncat, dupi gerak monyet engkoleun aya mah. Ya. Uguh we aya mah sabodel silaing si monyong, si buayam, si tengik sia. Raja nanyakeun ka mana karep si aya turan gerak monyet engkoleun sagala. Nya monyet engkoleun mah babatan beuleu. Da kitu deuleu. Omat silaing kudu beunang diadalkeun ku dewe. Heuh perkara si Pardi kudu ditalingakeun. Bisi ulin deui kanggo gobrok si Darta babakuna mah euy. Insyaallah mah mung perkawis eta teh kumaha sun bade teras wae anggar sun. Naon teh? Sun perkawis sasihan teh mah piraku atuh bade atung eneh sun kitu. Ah kumaha saena we amal lah. Nyangakeun we sun cikori pawas abdi mah. Naon teh beheung teug-teugeun suku genteng belokeun sun. Kitu ama kumaha saena we bobot pangayon timang tarajum aya di diri ama sun. Musa alangah elengeh tuluy ngahariring. Meuli bandros ka kadu dampit. Singhawatos ka jalmi lain. Kamana tali sagulung ngala sereh ka benungan. Kasaha abdi nyalinung ari sanes kadunungan. Hehehe. Si Yuring si bedul sia. Si bocokok monyong sia. Kawas nu heueuh make jeung ngawi sagala. Cing sakali deui pegek. Pemisa si hanana anggar wae melang. Sudah repot mending ieu sontena kitu namun upami aya unak nu kitu. Mangga sih. Heuh. Keun bulan ke ku dewek demo deui. Asa si lain seung beunang dipercaya ku dewek. Geus haes kayaknya bising kabulangan. Pasasmita ngoloyong ka jero terus ngampi ka kamarna. Gusti Maha Agung eta we nu jadi dunungan. Lain aya kudua mapagahan kana jalan bener heuh. Atawa kana jalan kasampurnaan hirup. Malah mah kalah ka ngadonitah ngadatangkeun pilora kain we ka Cecep Musa. Aya atuh kilang bara kana ka Cecep teh nitah salat sameang atawa nitah ngaji. Atuh nitah-nitah kana jalan hade kitu. Ieu mah kumaha dar dititah ngarupak Mang Darta nu teu tuah teh dosa aeuh aing mah. Ieu mah kumaha atuh lamun ceuk manehna malikan entengna nyarekan beuratna ngagiti ka Cecep aeuh ari meni ku edas we eta dunungan kanu kitu kanu kieu teu boleh sia aing bae paling lemes nyebut ewek eueuh we ngaji rasa ngaji diri teh eta batur teu ngarti kana kecap hablum minanas wa hablum minallah teh eta digana si horeng beungharna teh ukur lahirna wungkul heuh beunghar ku harta dari batinna mah malarat kuda dasar kemanusiaan teu pugu-pugu hayo ngadonita picilakeun mapatahan teu balik nyaan mata kelaleu aing malalieur untung ningang si goyei nu saeutik-saeutikeun puyah dadasar punya lamun lain ka si goyei macak weuyew aya we basa weuyew nya ari sieun nyueul maka beuki teh ho naon atuh ari Cecep Musa mah weuyew ai sieun nyueul maka beuki kumaha ho kitu barade weuyew na para mitra masyaallah nya atunya mani macak weuyew mah aing mah warana aswe weuyew mah tu para mitra kaum dangu lah sadayana di kantun lah son ku Cecep weuyew sun kitu gegerendengan Musa goloyoh ngedeng disusul ku huai meni marelek teu kungsi sawatara menit guher kerek beri nyegrek taksiran geus teu kaampeuh ku pitunuheun ongkohan harita geus peuting di luar wawangunan geus simpe comrek nu kadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas nyisieup jemplingna peuting para mitra sadaya isukna kirawan Cihaneut moyan jang Pardi init malah bebeja heula kanu yin inung bapana
tayalian hayang panggih jeung ninina katut akina di Malangbong. Kitu deui Musa geus init di titah marengan meuli binih lauk ngan Musa harita samemeh ngajugjug ka Mang Oji teh. Panyawahna pasasmita nyelang heulang ngantirkeun duit ka Nyi Rukmini sakumaha panitah Jang Pardi. Anu teu kungsi kacatur di jalana Jang Pardi geus tepi kanu dituju. Kalacat ungah katepas tuluy uluk salam bari keketrok kana panto nu nutu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menang 2 kali Pardi uluk salam tapi eueuh nu nemalan. Taksiran ninina jeung akina keur arareuweuh. Atuh Pardi keketrok deui kana panto keur kitu torojo saurang aki-aki. Tayalian akina Jang Pardi katelah Aki Jatma. Pok Aki Jatma nanya bari ngalacat ungah kana golodog. Samarukna lain anu jadi incu sabab Aki Jatma norojo ti hareup. Bade ka saha Agus? Pokna gilak Jang Pardi ngalieu. Kor geuning si Jobin teh. Panyana Aki masih mah nu sejen. Jeung saha ka dieu teh lu? Abdi we nyaliraki kumaha daramang sadayana. Jang Pardi nyolongkrong sasalaman. Kumaha? Baru kaya wayang golek. Nah di mana lu cing Aki hayang lalajo? Aki Jatma saliwang da puguh geus rek pikun. Aki mah sanes aya wayang golek kumaha Aki sareng nini daramang. Jang Pardi nyarita rada tarik. Barakah. Waktu ieu mah rada meujeuhnya euy. Ngan basa kamari ieu we Aki jeung si Nini meunang 3 poe ngalaringkuk we euy ya lu. Nah atuh meuni teh wartosna Ki dupi kitu karaos naon Ki? Eta we tas gelut yu. Gelut sareng saha Ki? Jang Pardi bangun reuwas. Oh gelut nama jeung si Nini ilaing. Si Nini nyakar dicakar deui ku Aki. Si Nini najeh ditajeh deui ku Aki. Sanggeus si Nini nyangkolah ku Aki dirontok kalawan punukna. Ku Nini si Nini ku Aki dijegel. Tapi teu naon-naon taksiran mah teu karasaeun sabab buntu Aki geus beak. Ngan malesna ka Aki teh. Teu jeung aduh taeun Aki diramus tuluy we dibenyeng lesot-lesot sotenan kokodna du me dikibrat. Ngan kitu ari lesotkeun ai cepret teh. Naon ngajepret teh Ki? Oh taeun Aki ngajepret teh beda tinggal badoa karet. Si Aki wah suka ya wae. Tapi ka serius. Eta kunaon atuh ngogeut sareng Nini Ki? Jang Pardi ngeunaheun pisan meuli seuri ngabarakatak. Torojo ninina katelah Nini karsih norojo ti jero tas mirun seuneu taksiran maparamitra. Amuing deui eta si Incu. Bagi atuh elu kumaha calageur di ditu? Alhamdulillah Nini aya pangestu sawangsula kumaha Nini? Jang Pardi nyolongkrong munjungan. Cager dina waktu ieu mah jalu ngahaja we ka dieu jeung si hidup teh. Aja Nini maksan mah seja silaturahmi di reparantos lami teu tepang-tepang. Oh syukur atuh ari inget keneh makan ini jeung kasih Aki. Peperieun bapa maneh meni belengles sigana teh geus teu ngaku pisan inung jeung bapa ka kami teh jeung kan si Aki. Ya patuh ka jero jalu tong di luar wae barina oge. Ya Aki bawa ka jero ieu. Ngobrol nasi lu teh ulah di luar. Ngomong naon jalan Nini mah teh lu? Keur histori ka maneh pasal Aki gelut jeung manehna. Tuh rahasia eta mah nya meni marukan teh lu. Abong kena teu euy jeung kana goreng we yang kana teh eta joreng sangka meni lumayan tuluy-tuluyan meni teu euy. Aki saur Nini dilebet calikna. Oh nama di jalo jalu. Da geus datang ayeuna mah si Nini oge. Ari teh naon di gemol gitu jalu. Aki Jatma kakara ningalieun kana gemolan. Ngaso heula parawargi sadaya ngaso. Lah salsewe ngadongeng we nya. Ye semenakan Aki Jatma lah sepi karesepeun parawargi mangga ngaso heula ngaso. Mitra kaum dangu. Jang Pardi ditanya mawa gemolan teh tuluy ngajawab. Numawi sarung abdi Ki sareng ieu leuteun haturan Aki sareng Nini. Baru mawa opieu nya. Oh syukur atuh. Aki Jatma jeung Jang Pardi kajarero gek dariuk dina sama. Nini ieu piringan Nini.
Lah nah tuh make jeung barang bawa sagala Jalu. Rek ka dieu mah ka dieu we, da ku nini ge teu di Arab-Arab kikirimanana. Ku datangna oge keur nini mangarasa bunga, pepeuriheun nini geus teu kaduga init-initan acan. Nini Karsih ngarawatan bungkusan oleh-oleh dibawa ka dapur. Teu sakumaha lila geus norojol deui ngajingjing teko jeung cangkir 2 siki atuh kikiriman ti Jang Pardi di piringan. Tah deuleun aki aya rejeki pangirim ti si Jalu deuleu tah. Nini Karsih nuna opiun. Uluh. Daek boncenang teuing mun sagede-gede anggal kieu. Gorengan naon ti Jalu? Goreng peuyeum ki sareng goreng ulen kenging memeser we ti pasar. Da di ditu mah teu ngabantu naon-naon. Goreng naon cenah nini? Aing mah lamun teu sieun doraka dipurilitkeun tah bener-bener gegebirna. Aya ku bonge kabina-bina teuing cenah nya. Goreng peuyeum bawa si elu. Nini Karsih nyarita tari. Amuing luh. Goreng peuyeum cenah. Aduh. Cikan urang icip-icip heula ku aki Jalu. Nyawe mending nyak ieu jeung hipu deh. Eueuh tulangan aduh. Komo mun mawa eta mah euy colena ka dieu. Sok aya nini diopi. Beuki hinjeul kanu kieu euy. Aki Jatma menicat camuilan ngopi goreng peuyeum. Nini. Nyanya hayang teh ya. Lamun mung simpen kali itu dipangkeng heug jurupan kudu duku euy. Keurang ke dihancade ku kami. Kudu ka cetok tuh. Nu kami bising dihakan ku beurit. Mangkalin goreng puyem sakieu kareueutna jeung galedeng. Sok atuh dikeureuy kanya Jalu. Mangga haturan aki sareng Nini. Syukur atuh Jalu ditarimakeun kanya hidap ku aki teh euy. Muga-muga hidap sing bolo-bolo buru-buru boga jodoh. Sing gede darajat sing panjang umur bawa ku nya mah. Aki Jatma nyusutan bibir anu leucir ku minyak. Suruput nguyup cai. Rek ngenong Jalu. Manawi pareng Nini. Heueuh syukur atuh rek ngenong mah ongkohan ini mending ngarasa sono. Heug sing jongjon kali nya ngobrol jeung si akinya. Ken ini itu rek neang heula liwat bisi ngagede teuing seuneuna. Nini Karsih ngoloyong ka dapur. Ari Jang Pardi harita ngobrol jeung Aki Jatma. Tapi Aki Jatma diajak ngobrol teh sakapeung bener ngadengina sakapeung saliwang. Dan nya kitu ari geus nyedek kapikun mah geus kurang reungeut. Sorena wanci asar sabada dalahar Jang Pardi jeung Ninina katut akina ngobrol di tengah imah. Nini Karsih diukna ngangunyar lamar bari awak dibubuligir ukur make kutang geus rarenya. Aki Jatma diukna sila tutug kelepus Aki Jatma udud padudan. Ai heueuh aki teh rek aya tanyakeuneun ka si lu teh. Aya teroskeun perkawis naon ki? Jang Pardi ku ayeuna mah nyarita rada tarik da ngarah kadenge ku akina. Rek nanyakeun perkara bapa hidup. Si Sasmita kumaha ayeuna geus eling? Aki Jatma nanyakeun pas Sasmita. Ka anakna para mitra atuh Jang Pardi. Sakedapan mah rada ngahuleng ditanya kitu ku akina teh. Tos eling kumaha ari aki dapun bapa mah teu naon-naon. Si Jalu sok aya ku belet. Nanyakeun bapa hidup geus eling sotenan. Lain teu eling kasebut kapaehan atawa teu hideng alias owah lain. Ngan geus eling kana bener. Dumeh baheula mah teu ceureuh kalakuanna teh saudak saeutik hayang adu ka jagoan. Kana adu-aduan ngaraksu. Adatna lumayan kanu kumaha aing kumaha sia aing we. Dari ayeuna kumaha geus sebageur sugan ayeuna mah. Kumawi anger wae ki kitu ti kapungkur ge dugi ka ayeuna. Jadi anger keneh nya adat pangadatan teh. Sumuhun ki anger wae baru kitu eta si Mita. Na iraha rek lilir cenah kana bener teh si Badul teh. Geus puguh baheula keur ngora keneh. Ayeuna geus lagu rek boga incu kitu keneh we ta si wawalak teh. Lamun ceuk aya kali mah dibola di ku aki nya. Sakuduna mah heug mere conto nu bener kanu jadi anak teh. Jauheun atuh boga anak teh dipasantrenkeun. Teu kitu heug nu jadi anak tungtun kana jalan pisalamat teuing dunya akhirat. Nu madak omat Jalu aki mah beubeujeuh nya ka hidup. Naon rupa tingkah laku nu jadi bapa montong hayang nurutan. Montong dipake reueus dumeh nu jadi bapa ceuk batur mah jago atawa kasebut jawara cenah ceuk batur mah. Manusia mah kabeh ge eueuh nu jago.
nu sakti mangulang manguling jalu nu gagah manusia mah ani gagah nu sakti mau deui lintang ti Allah pokok nama Allah aja wajala panggagahna satung kebing langit satang karakning jagat nu bisa nyaruaan karena kegagahan Gusti Allah manusia mua bisa nolak karena kewenangan Gusti Allah sanajan aya manusia nu ngakukeun jago ngakukeun leber wawanen sugih ku pangarti berat ku pangabisa ceuk cohag nama jago atawa jawara sepi ku tanding sudah kulawan ari geus dina waktuna ku Gusti Allah dicabut nyawana mah teu bisa ungap eta samalah teu kanyahoan ku urang yen Gusti Allah rek nyabut nyawa jalu nah iraha durek eling eta si minta disangka ku aki mah geus paleg we dumeh geus kolot bari lagu rek boga incu ti anak dua siki tapi buktina kitu keneh teu ceureuh geuning kanu jadi indung bapa blengles geus 3 lebaran teu temong irung-irungna acan nu matak omat keur hidep mah ulah hayang nurutan kalakuan nu jadi bapa hidep masing bener bager sing getol ngalaksanakeun ibadah ka Allah sing bisa ngaji rasa ngaji diri sing hade reret sing hade tincak laku bisi labuh ku laku ti soledat ku talajak sorangan ari sabab manusia geus labuh ku laku ti soledat tina talajak rek hese dipercayana ku batur tah kitu hese rek diambean ku batur jelas nama kudu ngalaksanakeun kana parentah ti Allah kudu nyingkahan larangan Allah kitu nu kasebut takwa teh jalu aki jatma panjang lebar ngageletis nyaritana para mitra kajang pardi bari hatena ngarasa keheul kudu jadi anak tajalian pasasmita bapana jang pardi harita teh nu memang eueuh-euih-euihna nepi ka ayeuna kalakuanana neugdreug we siga baheula ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso para mitra sadaya aki jatma rada panjang lebar ngagelentis nyaritaan jang pardi bari hate ngarasa keheul kudu jadi anak tajalian pasasmita bapana jang pardi pok nini karsih kakara nyarita nini ge-nya aya tanyakeun ka hidap teh kamari ieu teh basa aya Nyi Aminah adi hidap ngajarkeun teh hidap geus boga papacangan nanya kitu nini karsih neuteut leres nini teh majang pardi bari tungku tuh ceuk si jalu ge-nya cenah manehna geus boga ceungceuman aja deuleu teh si jalu teh geus boga ceungceuman hate cenah manehna ini karsih ngabejakeun ka aki jatma salakina nu keur ngelepus udun padudan nah ari nyane kawas nu ngimpi sia karsih ari nyate nanahaun make nyate sagala panasinakeun boga kelenci atawa marmut kapanya sorangan kamari ieu boga kelenci 3 SG geus teu kapulu nu hiji direwai ku anjing nu hiji deui ku lasun nu hiji deui jaluna jeung keur katingang ku halu abad aki jatma geus mimiti salah reungu atuh nini karsih garo-garo teu ateu ngarasa keheul lain rek nyate lain ieu selu nyaritakeun geus boga ceungceuman hate atawa geus boga kabogoh kitu duh nah sebujur sia make sesentak sagala kawas lain ka salaki we matak doraka deuleu wani-wani nyentak ka salaki teu uyahna keur-keur lenyet teh sia si bau pangrojeh teh sabada duda denge teh hayang sesentak we sia si lu nu geus boga ceungceuman hate teh kitu heuh tema nini karsih ponok semu keheul ka urang mana jalu aki jatma ngareret deui ka jang pardi ka urang ditu we ki kanu salembur syukur ari geus boga ceungceuman hate mah eta iraha arek kawinna ukari nikahna mah ki name wade dilamar mung nya kitu ama sareng ibu mah teu ngarujukan pang-pangna ama mah mangna ge ngadon ieu naon teh ngagelendeng ka abdi kalayan abdi teh teu keing amangan deui ka bumina nu dipiharep ku abdi jang pardi ti ditu nama histori ka akina saha anu nyarek ulah datang teh ama eta kunaon cenah make teu meunang anyang sagala
bireh terujukan we abdi gaduh cengceman hate kamurang kali eta jang Pardi tungkul pok nini nyarita. Heueuh eta kunaon cenapangna bapak hidup teu ngarujukan ka hidup teh boga kabogoh ka urang ditu. Nah budakna awewena goreng patut. Nah kalakuanna teu bener. Sanes ku goreng patut atau nepi kalakuan teu leres nini mung eta panginten bireh kaayaan ibu Ramana kasebat jalmi kirang kagaduh. Naonana cenah nini? Aki Jatma nanyakeun kalawan ngareret ka nini Karsi. Dume eta cenah indung bapana kasebut jelema kurang kaboga anu matak si Mita teu ngarujukan si lu boga harapan ka budak di kadinya teh. Oh, jadi hayang katurunan nu jagonya. Aduh. Nya ari si Minta lalampahan deh kawas nu teu hideung wae. Kawas manehna berat beunghar ku hali adunya maka yang boga minantu kanu jagut. Nah, aing mah ada nya kitunya. Nah, urusan jodoh teh kuda sadunya kitu. Sedang manehna ge baheulana boga pamajikan 4 kali jeung nu ayeuna. Heueuh ka indung si Lu. Kapan lain anak nu beunghar teh lain anak menak. Samalah pamajikan nu ti heula mah pagawe purah nyitak batako di lieu. Nu dipanangna teh ngan kana urusan dunya we da si wawalak. Eta si Lu kumaha tuh narek diteruskeun boga picaloneun ka budak awewe teh nah harek ngagugu kana panyarek nu jadi bapak. Aki Jatma satuluina nanya kana pabadengajang Pardi. Duka tuh ki lah. Abdi teh ngaros bingung nu teh tungtungna ki. Sesah taya kendatna kitu lepat kieu lepat. Ari abdi bade tumut ka ama sareng ka ibu hawatos kamurang kali istrina. Mangkaning abdi parantos janji bade teras nikah ka anjeunna. Kalayan kasaksieun pisan ku ibu Ramana. Ari diteraskeun kumaha keneh sok inggis ama ngajorag kanu janten ibu Ramana. Mangkaning ama teh pangadatana teh ki lah ku aki sareng punini ge kauning panginten. Ari teu dijantenkeun sok sieun janten dosa nu tangtos nyerieun hatena. Jang Pardi jadi alum harita teh para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya harita para mitra sabada Jang Pardi nyarita kitu. Atuh Aki Jatma tuluy nyarita deui. Oh, jadi si Lu teh geus janji rek ngawin. Aki Jatma neuteub, muhun tos janji ki. Aduh. Nah, atuh make bingung-bingung teuing jalu. Geus we jadikeun ari si Lu suka mah dari itu sukaeun ka si Lu. Kadar eta bapak hidup rek ngambek bejakeunnya ka Aki. Ke Aki nu baris ngomongan ka bapak hidup. Wadi ngambek ka Aki, wadi peladi ku Aki, paduli teuing ka anak bari naoge. Aki Jatma siga nu ambek. Atuh puguh eukeur mah eukeur cita-cita Jang Pardi manteng ka Nyi Rukmini. Katamah-tamah asa di hatean kudu jadi Aki. Atuh puguh we niatna beuki gilig hayang ngawin ka Nyi Rukmini. Eta ngaran budak awewena saha Lu? Pokna teh para mitra. Jenenganna mah Rukmini Aki. Kumaha? Pangdenge teh Daromi. Moal ngaran awewe Daromi. Daromi mah atuh ngaran lalaki si Daromi tah. Tatangga Aki tah aya ngaran Daromi. Aki Jatma geus datang salah reungeun deui para wargi. Anger Aki maneh mah geus datang saliwang teh. Duh, jalu hampura jalu. Sajauh-jauh tina Rukmini kana Daromi. Ya Aki lain Daromi, ngaranna teh Rukmini. Oh, pangdenge kami mah Daromi. Jadi ngaran budak awewe teh Rukmini ya jalu. Mohon Rukmini ki salajeng nu kumaha tuh nya ki jantenkeun wae. Ari si jalu geus suka mah. Itu geus suka derwe kadinya kawin. Tong beunang dicarek-carek ku bapa maneh bari oge. Kajaba lamun budak awewena teu sukaeun ka maneh montong maksa. Ari kitu mah geus pada suka. Pek teh teuing onggohan si jalu geus meujeuna boga bikang deui. Naon bikang teh ki? Oh, bikang teh awewe. Ngan Aki mah pepeujeuh we ti ayeuna meungpeung Aki kadeuleu keneh jung kiringna. Di mana si jalu geus ngarangkep ka Nyi Rukmini sing bisa silih titipkeun nya diri. Sing getol kana usaha sabab pamajikan teh kudu dibayuan.
kudu di paraban kudu dipakaian samalah lamun kasartaan ku gede milikna kudu diimahan sing pada daek ngalaksanakeun ibadah sing hade tata hade basa kasasama jeung nu jadi pamajikan kudu daek silih simeuh tak kitu. Nah, hari si Aki kawas nu teu hidang menaker. Wat manya si Alu jeung pamajikanna kudu silih simeuh atuh sarua we jeung ditahap area parasea Aki mah. Nini Karsih nyempad nyaritana rada tarik. Ye dasar nini balagu sia. Nini biko keur peot teh tayuh kala nyeda pujur si Kerod sia. Nita silih simeuh teh lain silih simeuh ku cai tapi silih simeuh ku kadeudeuh. Silih siram ku kanya sia balagu. Hihi, ari panyana teh silih simeuh ku cai di walungan, heueuh. Hampura atuh teu ngarti sakitu-kitu acan we ka Aki teh, hampura Aki. Kami teh hampura. Nini Karsih ngahihi. Tah kitu amanah ti Aki mah jalu. Sajaba ti eta naon rupa kalakuan nu jadi bapa monjong diturutan. Kajaba lamun kalakuan nu hade eta teh perlu diturutan. Perlu dipake contoh ku si jalu. Ari kitu mah kalakuan nu teu ceureuh montong diturutan. Aki jatma mepelingan Kajang Pardi jep tiluanana jarempe Nini Karsih harita keur nutuan seureu meunang nyamaraan ditutuan dina pangrojeh nu dijieun tina kuningan. Jang Pardi melenguk kawas bueuk meunang mabuk duka melenguk ngarasa bingung pilakueun duka keur aya nu dipikiran ku dirina tina perkara hayang kauntun tipung katamang beas ka Nyi Rukmini. Waktosna see para mitra duwi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.